balik deui. Nin, abi bade naroskeun. Naroskeun naon? Ah, boro-boro nonton sinetron Nin, TV abi mah film Naga Jurig Hungkul. Nah, Bet film Jurig Hungkul, Bu. kumaha? Geus ngalarti je? Sok atuh sing ngalarti heula. Diskusi heula kadinya. Ini mereka tukang heula. Kumaha sih Nin teh? Cara make acan mesti tah ngarti. Kumaha nya si Nin teh? Engke mah ibu-ibu mun si Nin ka dieu deui nyarios teh ngarti kitu. Nya. Kumaha ayeuna? Geus ngalarti encan? Syukur atuh ari geus ngarti mah. Engke pangajian anu kadua, Nin aya deui. Ayeuna Nin rek kacai heula. Kumaha ye si Nin teh? Disebutkeun ngarti indit deui, disebutkeun teu ngarti indit. Geus kitu mah atuh kalau mun si Nin datang teh ka dieu nya. Dina nyebutkeun teu ngarti. Urang nyebutkeun ngarti. Siap. Kumaha ayeuna geus ngarti encan? Syukur adi aranjeun geus ngarti mah ngan bejaan anu encan ngarti. Tah ayeuna ini rek balik kita kuat jadi beuteung ayeuna. Assalamualaikum Nin. Waalaikumsalam. Ti marana ibu-ibu? Biasa Nin, tos botram. Oh, kebeneran atuh panggih di dieu. Emang bade naon gitu Nin? Nin mah rek ngawartosan, enying pangaosan, nyanak obat nyamuknya di musola teh loba reungit. Oh, bukan Nin. Sok Nin di payun. Nah, balik deui. Nin, abi bade naroskeun. Naroskeun naon? Nin, ari reungit di musola teh geuring naon? Ngara abi teu salah mawa obat. Dasar bukan jamak. Nin, ujungnya meni rame pisan nih nonton sinetron. Nya meni seru pisan sinetron teh. Eta teh sinetron teh karesep Nin. Nah, Bu Ari, cicing wae. Natara lalajo. Ah, boro-boro nonton sinetron Nin, TV abi mah film Naga Jurig Hungkul. Nah, Bet film Jurig Hungkul, Bu. Ka dieu geura hayu tingali.